Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saupami urang ngomongkeun masalah Gunung Ciremay, gunung pangluhurna di Tatar Pasundan 3078 mdpl. Juz ka-30 surah ka-78. Surah An-Naba, berita besar. Tah, tina keterangan eta aya ayat kagenep jeung ka-7 jelas. Semata-mata bumi salaku hamparan jeung gunung salaku paseukna bumi. Saupama eta luhurna ngurangan tong jauh-jauh ngurangan sameter we digaranggu luhurna eta gunung, turun mundur kana surah Al-Mursalat anu hartina malaikat-malaikat anu diutus nyampaikeun bener jeung salah, nyampaikeun hade jeung goreng, di mana jelasna dina ayat 8 ayat 8 ayat 10 surah Al-Mursalat hartina di mana bentang bakal pareum caangna, langit kabelah, gunung-gunung dihancur leburkeun. Jelas luhurna Ciremay 3078 mdpl nunjukkeun kana juz ka-30 surah ka-78 An-Naba, berita besar. Lamun turun eta luhurna gunung sameter bae lah. Mundur kana surat Al-Mursalat anu hartina utusan, malaikat utusan. Dina ayat 8 10 bentang pareum caangna, langit kabelah, gunung-gunung dihancur leburkeun. Sah sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun.